Mang, Bulan, mie ayam mah. mangap, sabaraha Pak? Duka tuh sugan emang misalnya sabaraha. Udah aku naros nggak pembeli. Pan abis sanes penjual, abis pembeli. Ay harga mah kumaha emang meureun. Maksad teh pesena sabaraha mangkok? Oh, hiji lah. Ada Kalau nyari rayan ieu. eh lada Pak? Duka tah. Pan abis tak can ngaraosan meureun. Udah aku abis nyarioskeun. Lada Pak, meureun jadana pembodohan publik, Pak. Maksad teh panjalna teh benten-benten. Mohon. Aya nu resep lada, aya nu henteu. Bapak resep naon? Tah ari abis mah resepna mah mengbal, Pak. Pak, Bapak teh meser mie ayam, nu batakan main bola. Apaan Bapak naros ka resep? Meureun ka resep mah hobi meureun. Maksud teh resepna lada atawa henteu? Ari eta mah kumaha kebijakan Bapak we eta mah. Kumaha kebijakan abi? Pan Bapak anu meserna. Mohon abi nu meser Bapak nu ngicapan. Ayeuna misalkan abi rewel, meureun bapakna jadi aral. Kan abi jadi pembeli durhaka meureun. Cuma Bapak we bade lada, bade moal sok mah ditampi dengan hati yang ikhlas Pak aslina. Sok mah Bapak we lah. Pak punten bisa Mangga manawi metu maros. nya. Kinten-kinten lamun tukang mie ayam Ya. maehan pembelian nu rewel sabaraha tahun hukumanana eta? Tah. Eta mah kudu